Sampurasun. Jalan-jalan ke Ketapang, balikna ke Jalan Banda. Danget ieu urang tepang rek diajar basa Sunda. Dina video pengajaran bahasa Sunda ayeuna hidup bakal wawanuhan jeung sisindiran. Nu kumaha jeung sisindiran teh? Supados hidup teu penasaran, mangga cek video ini. Ngalogat kita make kolam. Ngalogatna di Palabuhan Ratu. Namimitian urang make salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mika cinta diguberakeun cintana kana saluhur. Salam Sunda urang sebutkeun sampurasun sadaya dulur. Hidup pasti familiar ya. Tah begitu sisindiran teh. Nah ayeuna hayu urang sama-sama diajar sisindiran. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Samemeh pelatnyian sisindiran, hidup kudunya heula 3 poin penting nu mangrupa ilmu dasar dina sisindiran. Hiji mikawano sisindiran, nu kadua paham jenisna, nu katilu paham tujuan atawa watakna. Sisindiran dicokot tina kecap sindir. Ari sindir teh hartina henteu togmol atawa lamun istilah zaman ayeuna mah henteu to the point. Duma sarwanguna sisindiran mangrupa puisi ugeran. Ari ugeran teh hartina ya aturan. Tah aturanana sisindiran ilaharna aya 4 padalisan. Sapadalisan diwangun ku 8 engang atau suku kata. Tah tina 4 padalisan teh dibagi 2 bagian. Padalisan kahiji jeung kadua nu disebut cangkang, padalisan 3 jeung 4 eusina. Anu kahiji paparikan. Paparikan teh dicokot tina kecap paret anu hartina deukeut. Naon anu deukeut? Nu deukeut nyaeta sorak kecap nu aya dina padalisan cangkang atawa eusi. Lamun ku hidup merhatikeun contoh padalisan kahiji sorana mirip jeung padalisan katilu. Nu kadua sarua jeung nu opat. Nu kadua rakitan. Nah disebut rakitan sabab sisindiran ieu wangunna sarua jeung rakit. Anu sarua teh palebah huluna wungkul. Tingali dina contoh palebah hulu atau haripna sarua pisan. Saur jeung sok. Anu katilu wawangsalan. Wawangsalan mah rada beda jeung nu lain. Wangunna ge ngan hiji cangkang hiji eusi. Anu unik cangkangna mangrupa tatarucingan. Sedengkeun wangsal atawa clue jawabanna teh aya dina eusina. Dina contoh ieu nah ketingali kan? Sisindiran teh aya 3. Nu kahiji sisindiran piwuruk. Ieu sisindiran anu tujuanna mapatahan. Nu kadua silih asih. Anu katilu sisindiran sesebret. Contoh sisindiran piwuruk. Kakulah nyiar kapiting, ngocok endog bobodasna. Ulah sok liar ti peuting, osok loba bogodana. Kamari kuring diurut, diurutna kamang oleh. Kakolot mah kudu nurut, ngarah jadi budak soleh. Contoh sisindiran silih asih. Kamari panggih anjeuna, panggihna di Ciparanti. Kungsinya ka manehna, ngan wanina kedalna ati. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, kabogoh dirabut batur. Contoh sisindiran sesebret. Daun hiris dibeungkeutan, dibawa ka juru leuit. Anu geulis ngadeuketan, hayangan dibere duit.
Sapanjang jalan Cirebon, jalan butut di aspalan. Sapanjang dijajah Nippon, baju butut tatambalan. Mina sakitu wae anu tiasa didugikeun dina video pengajaran basa Sunda ayeuna. Wilujeng patepang deui dina video pengajaran basa Sunda anu salajengna. Atur nuhun, sampurasun.